serasa bangkat digantung gantung talina iya dibantung gantung Eureun saya Yahudi naon ngomong teu menikah makanan di tara salat hei ngabibirang teh tara salat segala ibu tara salat sajadah loba di imah can bisa mayahan Yahudi saja. Nah, kejeng mayahan Yahudi udah jauh di negeri Israel. Lamun urang geus bisa mayahan Yahudi eta teh sarua jeung naon? Sareng naon mayahan Yahudi nanti hese. Sarua jeung salat 60 kali. Ada Yahudi nanti jauh di Israel atuh. Oh, da eta pandangan sia mah jadi we mitos. Mitos kumari ah. Da lain Yahudi itu nu jauh atuh eta mah kudu muntas laut kaburu modar di jalan oge. Da ieu Yahudi na mana atuh? Eta sifat-sifat Yahudi anu aya dina hate si laing. Sifatnya nyaeta sombong, bedegong, gede hulu, kumalungkung, boga rasa ieu aing uyak kidul. Bangkelang. Kadedemes. Hawak. Oh, eta nguntangul, bedegong. Balaga tak eta teh eleh-elehkeun heula paehan ku sia dina wujud sia. Anu sifat Yahudi nu aya dina diri. Heeh. Apan cikolot oge mun ngaji ulah keluar tina dirina. Mun ngaji keluar tina dirina sasar hirupna. Oh. Eta teh Nu matak dewek tadi nyarikan ka si lain teh si tara salat. Heeh. Eta teh kalakuan kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat.
kalakuan nyeri batur. Heeh. Kalakuan nyeri batur teh. Ai salat teh, cung. Saur ulama mutan nabi salat teh aya 3 huruf. Naon hiji-hijina? Hartina ulama mutan nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Nyunah rasul. Heeh. Salat aya 3 huruf nyaeta syad, lam jeung ta. Ai syadna teh sidqul qauli, hartina bener ucapanana. Ai ngaran-ngaran du bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina. Tara wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teu wani neuteuk, mun ponok teu wani nyambung, mun condong teu wani motong. Jadi pas. Saujratna tukang salat mau ngomongna teh. Gitu. Ari eta aya lam. Naon? Lam na teh layinul qalbi. Naon maksudna? Hartina leuleus hatena. Oh, eta teh. Ai ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan, santun, ramah, tamah, DP-DP, handap asor, tawado, landung, kandungan, laer, aisan, malapah gedang, ipis, lapis, kana tapal, kaituna teu melengkung bekas nyalahan. Oh, eta teh. Tukang salat teh. Ari eta takna. Kada geus tarasi. Karena teh tarkul maasi. Naon maksudna? Hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh, tuh pi maksiateunana dijauhan komo maksiatna. Siatna tapi bener. Pikir Eta tukang salat nu matak sagala rupana tukang salat mah dientengkeun, digampangkeun. Digampangkeun kumaha ari akal. Nu jauh dideukeutkeun. Nyana kumaha? Apan tugasna ge aqimus salat. Adegkeun salat. Oh, adegkeun salat. Di mana geus diadegkeun salat bakal dientengkeun, digampangkeun sagala rupana. Nu jauh bakal dideukeutkeun. Contohna syariatna jelema ngadeg-ngadegkeun tower di tiap-tiap posisi penjuru tower. Apa sering tower? Tower teh nu jangkung teh kan? Heeh. Yang narima sinyal jeung ngirim 180 derajat di tengah-tengah mah teh. Pikir. Terus kumaha teh? Pangna dibabari. Sanggeusna diadegkeun tower kan ngomong ti Cikampek ka Jakarta teh teu kudu jam-jaman. Asalnya nomorna cukup halo. Nyai cager di Jakarta geulis ceuk indungna ti Cikampek. Alhamdulillah ma damang di Cikampek cager nyai. Usum naon nyai di Jakarta? Usum demo mah. Ulu cing atuh ke mamawa ka dieu demo nyai. Mah yang pais demo. Murukan martabak. Marukana demo teh tutut meureun. Murukan martabak. Tuh deuleu. Eta nu asalnya ho angkana. Anu dideetkeun teh eta kangnya. Heeh. Dideetkeun apaan? Digampangkeun. Cenah eta tower aya HP teu nyambung-nyambung, teu dicas meureun. Oh. Baterena lemah. Tuh. Moal nyambung. Cenah naha ai salat di keureuy tapi teu nyambung-nyambung, doa teu dijabah. Heuh tara daek silaturahim teh. Eta teh. Teu loba baraya, tara daek tatanya ka ajengan ka kiai. Teu alewoh. Cenah naha ai salat di keureuy. Ai HP aya, tower aya, tapi teu nyambung keneh ieu HP. Bawa meureun eueuh pulsaan. Nah, cenah ai salat di keureuy tapi doa teu dijabah, bawa meureun tara zakat sia teh. Tuh, nya. Beuki jelas pan. Beuki jentre. Penyakit hate teh tah. Heeh, bener. Nah, ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang penyakit diri sorangan. Bener. Ulah kanyalahkeun batur nya kan. Cenah naha tower aya HP teu nyambung-nyambung keneh cenah. Bawa HP na digadekeun. Digadekeun kumaha Kang? Nah, cenah salat di keureuy tapi urang teh teu dijabah wae. Bawa meureun eta teh salat teh digadekeun kana pangabutuh.
digadekeun ka lain kewajiban ibadah ngabdi kanu maha kawasa dibarengan kurido jeung ikhlas ieu mah der ditukurkeun jeung pangabutuh eta teh hartina digadekeun tah pek moal sia teh kopi aja doglenan aing keur ngomong lain inu mah ku si lain kayaknya potong dicarekan usaha si heueuh ceuk tukang kopi teh meureunnya euy sarua we jeung sia cepot aing keur usaha nya ngabelanak heueuh pek cing payu euy ngantai nu dagang teh nya euy wah kok ieu Bapak Hajat Bapak Haji Suherman kalih ibu lares mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu duh ibadah ageung teh ka tukang-tukang obat aya nih aya rupa-rupa nu dagang teh geuningan obat nyeri huntu aya tilu warna geuning tilu peles nu hiji warna beureum nu hiji warna hejo nu hiji warna herang bodas palawargi gitu sorana teh geus peuyeus nya peuyeut geuning digangsa bilih palawargi da anu sok ngaganggu kana katentreman hirup teh huntu di mana huntu geus ku ulam di dinya moal ngeunah dahar tah sim kuring bawa obatna salat ge teu husuk nyeri huntu mah teu barang dahar teu ngeunah tah tingali aya tilu peles nu hiji nu beureum eta keur kakemu keur maehan ulam aya nu bodas tah ieu nu hejo keur ngabersihan huntu tah ieu nu herang nyata keur mageuhan huntu ya supaya kuat aing geus kitu Kang hiji mangsa mah eta teh tukang huntu teh eueuh aya obatna we wungkul di teteangan pek teh keur ngaringkuk nyeri huntu manehna ai manehna nyeri huntu meuli oskadon gara-gara ke warung pake kapag sagarengko di posansip heeh rupa-rupa di dunianya di dunia nah nganuhunkeun ieu ka Bapak Camat miwa setapna urang teh nya leres heeh Bapak Jaina Arifin sumuhun atuh cenah ka Pak Aang Anwar Pak Kades Pak Haji Ajus sesepuh Cibungur tah Cibungur di dieu Bapak Haji Sawon Suharyono leres Palurah Hormat Pak Haji Adang aya Pak Haji Encun Pak Haji Encun Suryadi tenah eta Bapak Haji Ahdiat sareng Ibu Hajah Yeti leres sate marang eta tebih Abah Haji Rosad ti Bojong sawit di sawit gung celok teh mah wah tah mah nyaah pisan kana seni teh jeung resep kana budaya teh mangatoskeun Haji Asep Wawan pang tebihna pisan mah Pak Haji Asep Wawan ti Cigareleng Bandung nya ti Bandung aya deui teh Bekasi ti Bekasi ti Pak Haji Endang Pak Haji Endang Pak Haji Budi ti Bekasi Pak Haji Budi tebih Pak Karya Cikampek Pasir Malang aya Kang Beker nyuruh Maracang nuhun Pak Guru Najim ayanya aya hadir wae anjeunna mah Dalang Ujang Muhtar Dalang Ali wah roba baraya euy seniman Pak Waryanto Cikampek aya Kang Dede Sadang nah heeh Kang Apon Karawang aya Dalang Dede Wadas aya Haji Asep Wawan si nengna ka dieu urang doakeun mudah-mudahan ieu panganten jalan istri dua panganten dua pasang panganten anu parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan lamat lamu turuntut raut sauyunan mun cai meureun jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapait samamanis sabagya jeung satanggung jawab eta nya
beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambang di sagara rumah tangga. Muga-muga eta parahu ditunggangan ku hidup teh ulah ropoh ulah rapuh ulah ripuh anggo sing repeh jeung rapih. Amin. Tak kitunya cing ngamiliki rezeki nu jauh cunuk nu angang datang cing tiasa mageuhan rumah tangga nu sakinah mawadah tur warohmah sapertos ayeuna. Amin. Pageuhan teh sakinah teh ti ayeuna keneh. Oh ti ayeuna keneh ya Kang. Cing dugi ka pakotrek itu Amin. nya ulah udar deui. Ulah pukah deui Kang. Atuh ibu ramana panganten ya mudah-mudahan sing langkung majeng pausahaanana. Amin. Katamih-tamih deui rezekina cing kagentos anu melipat ganda tilas karugelan ieu dugi kadiayakeun hiburan wayang golek teh saeutik bayarannya ka dalang teh. Wah katenan atuh Akang. Nya ge geus kolot kieu hayang mahal we geuning. Nya. Heeh. Teu balae we geuningan seueur nu manggil Kang. Heeh. Beuki kolot teh kalah beuki mahal. Kalau ka beuki mahal. Leuheung lamun aya tanagaan mah da eueuh. Sakitu eueuh tanaga teh yang mahal we geuningan. Dimahalkeun teh kalah beuki payah. Alah. Kunyaah-nyaahna kanu hajat padahal peuting ieu teh dewek teh rek ka Surabaya. Nya bade naon ke Surabaya ya Kang? Oh nyeta anu dipikir-pikir dek naon jeung jauh jeung eueuh maksud dulur teu boga mending di dieu ngala duit heuh. Suka aya keperluan gitu teh. Mending ngalah duit. Alah, ampun. Ai suka Alah. rek raja Persib. Purwakarta leuwih maju nya. Oh, laku pesat. Jalan ka mana-mana pesat maju hara di hotmik. Hot mic we. Heeh. Papa hot mic. Da pugu bapak bupati lagi pade di Bupatina ge nonoman keneh. Mau kaset. merhati. Bapak Haji Dedi Mulyadi Meratoskeun ka masyarakat. nya ngaheulakeun keur kepentingan masyarakat negara, Negara. kepentingan umum. Heeh, mun jadi gubernur ke banyak Aya Daik sak. pamimpin ge teh nyaah kana seni. Insyaallah. Heeh. Insyaallah Oh, kapayun. urang dukung ku urang cenah. Ya, kapayun mah insyaallah. Alah. Didenge-denge teh hareng-heng ku dedengean ayeuna di luhur. Pajejet Akang. Pajejet kudu deuleun pake wuh, bancang pake wuh, Kacau, Kang. kacau balau. Nu teu eureun-eureun gini. Urusan eueuh nu anggeus. Eueuh, Nah, aja Kangnya Dek anggeus kumaha atuh da nu mariksa bangsat nu dipariksa garong. Bayangkeun ku sia sok. Da mau beres-beres atuh sabar. Geus banyak picacapekeun. Ya, sudah banyak piomongan. Padahal saeutik kuncina mah. Naon kuncina? Reformasi. Aire Re itu kembali, formasi formasi ke asal. jadi balik. Back to basic, kembali ke semula. Nya, Bener. lamun ceuk bahasa Arab makanna ala makani. Lamun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit. Lamun ceuk urang Sunda muncang labuh kapuhu. Kapuhu. Bener. Kebo diponcit. Coba boleh pakadangan. Tuh. Ceuk si tukul kembali ke lab. Oh, Jadi kembali karena Quran jeung sunnah Rasul. bener. Kembali karena republik. Re itu kembali Publik. publik umum oleh rakyat, dari rakyat untuk Rakyat. ieu mah dari rakyat oleh rakyat keur manehna we siseubeuna mah. Nu butuh. Barung hak beuteungna ning. Dibuih tungtungna mah. Heeh. Setan teh. Nah ngomong teh ka mana karap atuh kumaha mun aya nu newak. Tewak aing mung penglineuk. Heuh, lamun ditewak hukuman ieu mah dipaehan tuluy diduruk. Diduruk. Ah, Gampang kai loba nyieun deui we aing mah. Heeh. tapi dipikir mah. Naon cenah siapot mun diwanian-wanian teh apa dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat buktikeun tong. Buktikan. Geuning hayang jadi pamimpin mah menta ka rakyat. Menta dipilih. Kadak-kadak bager. Sok. Nah lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk kitu. Tapi Pikir ku sia. tapi benar. Ya. Benar. Ceuk aing oge. Datang ke kampung-kampung geuning baligoh pagede-gede. Kadak-kadak bager.
ngadak-ngadak bager jeung arangah erengeh ngajak seuri sok mere 50.000 pilih kuring tah dina waktuna nu milihna dibelegug kumaha rajeun daek milih dibere duit 50.000 2 poe GBA sadar narima duit 50.000 aya sangsara 5 tahun bayangkeun ku sia nya oh bener 2 jam tok matak nu dieu ulah saling salahkeun salah kabeh we mah heeh ulah saling tuduh carana ge salah nya bener rasok ceuk kolot baheula cenah ke di mana aya Satria Piningit wah eta lain di mana cicingna budak angon oh bro kakara bakal panggih jeung kasuburan kamakmuran hartina budak angon teh pinuh ku gawe bobolokot ku gawe ka angon dirina ku didikan rohani jeung jasmani heeh bener kapingit ku ilmu didikan rohani jeung jasmani eta Satria Pining hartina naon negarawan politikus anu bener-bener apa ieu mah kadang-kadang geura teu nyaho di naon-naon oge hayang jadi anggota DPR bari teu apa naon bari pangabecus eueuh da orientasina kana kakawasaan kana kadudukan dek kadon usaha kaituna naon tega ngahalalkeun kana sagrupa cara eta teh heeh bener aing anu kegencet nu leutik we digunyaganyi salah saha tuh maka dipilih salah urang keneh paduli teuing aing moal anu kasinggung gitu oh eta paur anu kasinggung paduli teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing heeh bae bener Kang heeh kitu tah nya bener Kang alah ayeuna mah tiada hari tanpa macet gininya di kota-kota teh betul Kang pajarkeun teh cenah miskin negara teh baru ka mobil jelema teh mobil baru ka mobil komo motor mah teu kawa bilang lah ngalobaan geuning motor mah komo kawa Siraru we geuning isuk-isuk heeh jeung Siraru baleungar mah raju puguh jeung Siraru ge loba keneh motor heeh grepek pikir ku sileing nya bener Kang di mana sangsarana di mana lepas geus baleunghar geus mara raju ayeuna mah raju tingali tina asa mikir jelema mah mikir kumaha tinggal aya kadaek tingali geuning piranan dagang sate di tiiran daging apaan ayeuna beunghar sate marangi pajejel ngapoe nu tuang heeh luar biasa eta kitu usaha teh nu berhasil dan mikir nya Kang adaptasi jeung kemajuan zaman bisa ngigelan zaman gitu orang harus bisa ngejawab tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa membaca tiada hari tanpa karya-karya anu terpuji sing nepi ka berhasil pan betul nya baleunghar alhamdulillah model aing harita naon Kang dek ngawayang ka Cikampek ka Cikampek Kang jam genep di Bandung keneh da macet macet aya keur memacet tamah mobil mogok di Padalarang mobil Akang mobil dewek wah supir dicarekan ku aing sing teh memeh ini teh pariksa heula sagala rupana wah dikitu-dikitu teh hirup eta mobil diganti busi sedengkeun waktu nyedek geus 6:30 kulantaran dewek reuwas meureunnya aing ngaran-ngaran reuwas mah jeung hayang ngising hayang kiik sagala nu harita teh kawalungan aing teh kalebak sagala karasa nya can nepi keneh geus ngaburusut kana calana atuh calana teh cenana kolor teh dipiceun nya ada bau ongkoh ngan untung si waduk teh tadina calana kolor numpukna teh piceun we teu di kolor aing teh aya dek diasupkeun calana panjang
tak kenyang di kucokor saku nate borosot tadi soek Katur itu salah terus batutu makanya ini lah nyedek waktu wah begat bus we aing teh oh bos kan anu jurusan Cikampek di Padalarang ai dina bus deui tong boro nu diuk nu nangtung ge pasti sedek loba keur mapoe Sabtu heeh ngan untung dina bus mah aya pamuntangan gitu nya aya di luhur cewek geuning ai di rem cing beletuk sirah teh kana sirah batur kahareup ai di gas ka tukang ngabeletukna teh ada yagdak heuh nya tanda teh semplek dijak semplak gitu salah keur mah kitu kaayaanana di tukangan aing copet deh eta copet aya aing direret awewe copetna teh amuing yo sulusup pe kana saku aing teu nyaho saku aing depan soek jokep pe kana bobogaan aing ngomong eta copet nah cenah HP teh hipu caca kebonu SMS jeung HP teh ngarenghap bacakeun teh ngarenghap cenah kudu dikenyedkeun ku aing wah ku aing didengkeke kokot copet eta kek aduh benang sia copet sok sia meuneun dicorowokeun ku aing copet hah abe pada neungeulan sok sia mending cook nya meunang meuri nyoo meuri aing teh pugowe nepi ka Cikampek teh kewe peureum beunta alah ampun lain pengalaman hirup nepi ka kitu Kang lah Bapak hajat nyawer nyawer tuh alhamdulillah jazakallahu khairan nuhun aduh gede euy nuhun ladang sate dulu ya duh sugana kakepret nuhun Pak Haji Suherman alah nuhun Pak Suherman Pak Haji nuhun Haji nuhun lumayan 100 1 juta heeh bikeun Bapak Haji Suherman nya lara tuh bageur kitu cantik ibuna Ibu Hajah Maya manyap nu merenya oh jatuh apan dina rumah tangga teh kudu sareundeuk saiga kudu sauyunan sabobot sapihanea nya ai ceuk nu hajat teh garong we kitu-kitu teh mun alah nya oh nu mah teh ibuna ibu berarti Pak Suherman nu acan mah nya ya acan alah atuh nuhun ketang hapunten nya ulah dianggap banyo hapunten han Tipe Haji Asep Wawan menang arisan bieu tah alah jajak kalau loba deui wae aduh majuta 5 juta tipe Haji Asep Wawan eta nuhun Pak Haji amin alah balalager ka dewe ku ieu nya atuh dah hah sugana kakepret isuk oh dikepret ku aing isuk-isuk tenang alah aing menang pajecep kieu teh euy sok dina dibadah kiwari mah dina zaman kiwari mah loba pangwangunan anu can angeus masjid madrasah apaan meureun eta teh anu nyair geuning di jalan anu keur masjid sok dibagikeun deui we ku dewek teh teh bapan subuh aing menang panyawer kieu teh ngan kulantaran balik teh subuh teuing can aya nu megat nya kapaksa we dibawa ku aing nu air apa dibikeun ka indung yoga Ari juga teh ari lantaran subuh kene nyerip tok sudah teh kaurangkeun nah kitu euy geunahna jadi dalang teh tak eta Kang panggedena ongkoh nu nyecep teh loba ka dewek tapi ai daek cari penting teh eta ka eta nyaring peuting teh hasilna teh mah syariatna hakikatna tahajud geura sok tahajud ta eta mah keur kasalamatan akhirat eta teh heeh ulah lalawora bener sate marangi nu tadi teh nyun jecep teh nya nya nuhun jeung nah eta satena nya jeung hipu aya ladaan hipu sate marangi hipu raos Kang
Pak naon cing pangnangeuna. Oh dah sia mah teu meuli. Halah. Halah. Ya. Oh, salamet anu nongton nu ditongtonnya. Amin. Nu isalan tatangi-tatangi nu kawangan maksad muga-muga salamet sadayana. Amin. Nya cing parajang Yuswa gampang ibadahna, gampang usahana. Amin. Nya urang saling doakeun deh. Sami-sami. Ternyata akang papangna ngomong gitu teh geus karasa. Ada karaos kan? Napas geus kurang. Nyatak tos we da. Heeh, tereh balik teh euy. Ulah panjang we Yuswa mah. Heuh, ari kahayang mah. Ulah masih kena barang lutu. Tanggal 12 Juni di Pak Haji Asep Wawan ya. Oh. Nya nya tak minta ke dokternya gitu ayeuna. Jasab jero da mati. Heeh. Bapak Bupati mau nyacap gitu akang. Naon? Bapak Bupati mau nyacap kan. Montong sok kitu sia. Anak aing teh bupati teh. Montong di penta. Montong kitu sia teh ngomong teh ka mana karep ting. Lain atuh. Teu kudu di penta teh mah. Oh. Keung Kang. Alah. Keung. Kasih dawalah hayu kitu ya. Oh, reka mana Kang? Apa di puseur dayeuh teh keur ribut ieu teh. Oh, keur aya ribut. Aya buta ngamuk. Nguak ngawih segala dipupus-pupuskeun. Kirabutan di tajongan. Olah. Bener sakti teh buta teh euy. Oh, nya cakap bejana. Malah ayeuna teh disaemarakeun. Ayeuna teh. Maksud saya marakeun kumaha? Gagasan Gusti Batara Kresna. Leres. Saha nu bisa ngelehkeun buta eta anu bakal neruskeun karajaan negara. Oh kitu Kang. Gatot Kaca can mampu, Juragan Antarja can mampu, sugana ku dewek. Oh kitu Kang. Heeh. Ayo.